baju basajat tayaka era paribasa ikut gaul anak muda pada ngaji pangaosan oge tara carita mah ayeuna mah zaman edan budak dana loba nu buka-bukaan hayang gaya ngajenengan jeung lalahan teu paduli batur mah taya urusan dajal katinggal dada jeung bujal dajal pajarkeun eta teh halal dajal siga jalma anu geus arang dajal nu kitu teh awon moral yeah! Seueur mode pakaian zaman kiwai rok mini kapaya jeung you can see geus jarang marake baju nu buni dianggapna nu kitu mah ini munitenan wanoja model ayeuna make baju basajan tayaka era paribasa ikut gaul anak muda pada ngaji pangaosan oge tara caritana ayeuna mah zaman edan undang danan loba nu buka-bukaan hayang gaya kajenengan jeung lalahan teu paduli batur mah taya urusan dajal katinggal dada jeung bujal dajal pajarkeun eta teh halal dajal siga jalma anu geus aral dajal nu kitu teh awon moral tah gitu Kang Eta teh nu nemeh teh lagu naon? nemeh teh dajal katinggal dada jeung bujal janten Kang nonoman zaman ayeuna mah zaman ayeuna nya nu ngajamanana ye jadi terbuka ieu mah ka ieu bajuna teh teu angeus Kang teu angeus ka luhur ka dieu ka teu bujal ka dieu jadi nya eta teh sangean Bapak Camat Pamulihan Bapak Ade Rohana SSN mohon Bapak mohon Bagus. kampung gua mah Bapak Kabid Kebudayaan di Subatpora mohon Disebutkeun bagus ieu jadi contoh nama benernya mohon Bapak ayeuna teh aya program Bapak Gubernur leres telepat mah kumaha Pancawaluya sager bager bener jeung pinter singer mah gitu jadi meureunna urang teh
tak salaku urang ayeuna Leres. pelaku seniman calung. Mohon. Jadi urang teh kudu ngalaksanakeun. Leres. Cager berkesenianana. Leres. Cager jeung bager. Terus bager. Bager. Leres terus? Tuluy bener. Bener? Diajarna kona meureun urang mah pan jauh keneh cek paribasana mah mun nyalung teh nyalung tebih tina margani utami anggang tina margani utama. Leres. Hatur punten pisan. Mohon. Panginten urang teh da ngamumule bade sami geureuy we. Tak gitu. Tuluy bener pinter. Mohon. Lamun teu di sakola pan baheula mah wajar 9 tahun. Nya. Pan anu mah wajar teh geus 12 tahun. 12 tahun. Minimal pan anu mah. Leres. Tah mau da ayeuna wajar. Engkong malin wajar. Teu wajar kau. Engkong mah teu wajar. Bener. Nang Nok ge aya nok teu wajar. Nok wajar. wajar. Lain. Kumaha? Lain ninggalkeun teh kasih engkong deui kasih engkong. Ting ieu lain ieu teu bisa ngomong ieu. Teu bisa ngomong. Ai si Aki mah dengekeun. Kumaha? Si Aki mah mudid urang kagorong jelema iceus. Iceus Manehna mah lamun batur ngidul. Ngidul. Lamun batur ngaler. Ngaler. Batur ngulon. Ngulon. Batur ngetan. Si Aki mah eueuh carekeun. Iya seperti kieu. Bade singkongnya. Iya. Dengekeun kumaha? Dihijikeun jeung pacamat siga ajudan pacamat deh. Singkong. Dihijikeun dengekeun dihijikeun jeung Bapak Kepala Desa siga sekdes desa. Dihijikeun jeung nanti jeung gubernur siga asisten gubernur. Da ieu dihijikeun jeung polisi siga pisan bangsat. Apunten. Mau masuk ke wiwirang. Apa jeung dirinya bareng? Urang mah da heureuy hampura kongnya. Hampura da urang teh mana aya engkong teh umur teh geus 72 tahun tapi cek abdi mah jempol keneh kong. Jempol keneh, jak keneh. Abdi mah nempe kepala 5 tilu. 72 tuh. Kong 72. Irana keuna. Lain dengekeun di. Berarti singkong mah eta ge ngalaksanakeun program pemerintah. Anu disebut singer. Nya gitu. Mas singer teh walaupun sudah termakan usia, Iya. kita harus tetap berkarya. Tuh. Kakak rupa oge. Ah, Ai. berkarya inovatif. Tah, pekaryaana kumaha tah? Iya, siga calung. Calung hejo inovatif. Iya teh. Kuwe yang program di Indonesia. Calung teh. Harus swasembada pangan. Oh. Pan ai pangan gunung labangna naon? Hejo. Jadi urang teh pohonna isa teh pun lamun cek paribasana Nya. alam teh kudu hejo lembong. Ya, hejo ngemplo. Ngemplo. Kunaon eta teh ku singer. Tuh. Memanfaatkan sejengkal tanah. Tuh, gitu. Aya nu anu tanding kan aya nu dina polybag. Oh. Lumayan cengek. Dah. Nya. Gitu kong. Dan Pang-pangna mah engkong kong. gitu kumaha? Pan kong tiris kolot. Kolot Eh. teh kudu nyontoan. Ieu mah kolot HS, ngadahdir, Ya. suruput. Ah, itu mah lu setuju. Jadi jadi Urang teh salaku kolot teh ngarah mati ka generasi muda. Ya. Generasi milenial. Contohan ku kolot. nya ngageuing gitu. Kayak budak teh. Nita we cenah ai bapa HS pan kitu. Ya, goreng Tapi kesebutna. ai urangna produktif mah. Tah, kitu Budak juga. oge memburung. Jadi poperiheun ai kuring mah geus kolot, ti atuh nu ngarora eueuh suga dicontohan ku kolot mah boga karsa era nu ngarora teh. Beli leungit geuting calung teh. Oh, gitu. Eh. Heeh. Saha? Engkong. Oh. Hah? Engkong. Wah, Engkong teh nyontohan teh. itu Alus. Tah. Tah, kan paradene gitu. kumaha cenah? Sanajan alus ge berarti nu dipigawe teh kurang teh naon heula. Ayeuna seni heula, Sangat aya seni pake teh, kudu. ari seni teh ceuk sasaha oge dengan kabudayaan kesenian. Heueuh. Ya eta. Jasana sanes lumangsung. Sanes lumayan. Lumayan. Jasana sanes lumayan ngaraketkeun duduluran, Leres. mageuhan silaturahmi. Ah. Antara seniman jeung seniman. Ya. Sareng keluarga, Ya. sareng nu hajat. Eta nu hajat teh kudu dinuhunkeun pisan. Apa artinya sebuah grup kesenian kalau tidak ada yang nabeh? Ya. Juga gitu. Seperti orang aja napan.
ayeuna SMTP ngayakeun ieu calung ieu. Alhamdulillah. Kieu ye, mun urang nabeh ukur salingkungan di dinya, tapi SMTP mah komo jalengka ka mana-mana we. Matak aya motona ge SMTP eces pisan. Beres gitu. Matak oge. Gitu. Mari ayeuna Kang seperti kieu situs-situs. Di urang banyak situs. Apa situs teh? Anak swing Situsnya si akeh si kok mah situs Patengang. Lain situs Patengang, lain situs. Situs Ciburui laukna hese dipancing. Tahu. Ya, situs-situs teh ya, situs kerajaan. Aya seperti gunung aya non Patilasan. Aya. Aya Gunung Linga, aya komo aya di Jati Gedenya. Aduh, Jati Gede teh eta teh desa wisata. Bendungan Jati Gede. Model di urang di Cilemu aya adieuan adinya. Desi anu di Cikanang urang seperti Cikanang aya naon eta teh? Aya baik tokoh nya. Di Cikanang saya pisan Gunung Gelis sebentar teh. Ya oge aya. Aya di dieu ge Gunung Linga. Aya laguna di. Aya laguna sami keneh sangyan Bapak Camat Pamulihan. Bapak Ade Rohana. Leres nyamuh janten urang teh. Situs-situs dilebetkeun ku tukang ngareka-reka mah kanu seni Sunda, kanu lagu gitu. Matak contonan be Dajjal. Eta teh khususna keur ngelingkan nonoman-nonoman. Ulah sampikeun kitu, ulah nyebutkeun kieu. Si anu di kitu kula laki. Contona kieu. Kan atuh meureun aing ningal ai pameget kumaha Kang? Pameget mah ya henteu ditinggalkeun di korehan. Komo ieu blekak-blekek ta eta. Gitu. Lain di Koreaan. Heuh di korehan eta ngorehan ieu. Oh, aturan ngalingakeun heula. Nya. Ya gitu. Atuh urang pindahkeun nya laguna Kang nya. Dina laguna Gunung Lingga.
bae salam ning trim kena tinu kingkin Gunung Lingga gumelar dina sajarah ngajaga karamat luluhur Sunda dirasa ningkang Prabu Kakasih Taji Malela Raja nu unggaran pisan ngahayak Sumedang larang kocap kakoncara kasauranan insun medang insun madangan nu jadi ngaran Sumedang Inu Acen